Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka barudak sadayana, mudah-mudahan dinten ieu sadayana dipaparin kesehatan, sadayana masih tetap semangat kanggo diajar. Dina dinten ieu Ibu baris neraskeun materi ngeunaan pangajaran opat nyaeta ngeunaan kesehatan dina bab terakhir di semester hiji. Ibu neraskeun materi anu kamari anu bade ku ibu dibahas nyaeta ayeuna ngeunaan kalimah langsung sareng kalimah teu langsung. Di dieu hidep tiasa ningal heula naon anu dimaksud kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Naon eta kalimah langsung teh? Kalimah langsung teh nyaeta kalimah anu diucapkeun langsung ka jalma anu dituju. Biasana ngagunakeun tanda kekenteng. Nah, di dieu hidup parantos terangnya naon anu disebat tanda kekenteng. Salajengna aya kalimah teu langsung nyaeta kalimah anu ngabejakeun atawa ngalaporkeun omongan batur dina bentuk kalimah wawaran atawa berita. Salajengna titenan ku hidup contoh kalimah langsung sareng kalimah teu langsung. Di dieu ibu gaduh contoh kalimah langsung. Diperatoskeun nya, contoh kalimahna abdi bade jajan heula. Ceuk Dani. Jadi Dani teh nyarios. Anu nyariosna saha di dieu Dani. Dani teh nyarios ka saha? Ka rencanganana. Misalkan contohna rencanganna teh Asep. Dani teh nyarios ka Asep. Abdi bade jajan heula. Jadi anu nyariosna saha? Dani. Nah, ya dia kalimah langsungna. Cobi ayeuna urang robih kana kalimah teu langsung. Di dieu pumi anu kalimah teu langsung anu ngadugikeunna sanes Dani tapi Asep. Saur Asep ieu nyaritakeun Dani, Dani nyarita yen manehna bade jajan heula. Asep nyaritana ka saha? Ka rencanganana deui. Ya, jadi dia jalmina caritana aya 3. Jalmi nu kahiji nyaeta Dani. Dani nyarios ka Asep. Kalimah langsungna Dani nyarios nyalira bade jajan. Tadi robah kana kalimah teu langsung anu ngadugikeunna saha? Asep. Asep ngadugikeun ka saha? Ka rencangan deui misalna ka Ujang. Saur Asep kumaha? Dani teh nyarita yen manehna bade jajan heula. Ngartosnya? Tah eta anu disebat kalimah langsung. Salajengna deui di dieu aya kalimah teu langsung. Sapertos kumaha kalimah teu langsung teh? Nyaeta kalimah teu langsung teh anu didugikeunna tadi mangrupa berita atanapi wawaran. Contoh kalimatna perhatoskeun di dieu aya namina Akbar nya. Akbar nyarita yen manehna teh urang Jawa. Nah, di dia Akbar nyarioskeun yen manehna teh urang Jawa. Tah, di dieu robah kalimah di luhur jadi kalimah langsung. Saur Akbar, abdi teh urang Jawa, ceuk Akbar. Upami tadi aya rencanganana Akbar nyarioskeun ka rencanganana deui yen Akbar teh pernah nyarios yen manehna teh urang Jawa. Teras urang robah upami tadi mah kalimah langsung kana kalimah teu langsung, upami di dieu kalimah teu langsung dirobih kana kalimah langsung. Kalimah langsungna kumaha? Berarti anu nyariosna saha? Akbar. Abdi teh urang Jawa, ceuk Akbar. Nah, ngartosnya supados hidup langkung ngartos deui cobi diregepkeun titenan materi dina halaman 40 dugi ka 47 dina buku Pangrumat Basa Sunda. Di dinya parantos dijelaskeun naon anu dimaksud kalimah langsung sareng kalimah teu langsung. Anu jater ngabentenkeunana yen kalimah langsung teh biasana naon tanda kekenteng teh anu nganggo tanda kutip nya, tanda kutip. Terus upami kalimah teu langsung mah henteu nganggo tanda kutip. Di dieu aya
sababaraha contoh kalimah anu tiasa ku hideep dirobah. Aya robah kalimah langsung janten kalimah teu langsung. Aya oge robah kalimah teu langsung janten kalimah langsung. Rupina materi kanggo ngeunaan kalimah langsung sareng kalimah teu langsung ibu cekap pendugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.